ari iman eta ngebogaan martabat beda-beda. Hiji aya iman urang mah iman taklid, aya iman taklid itu martabat iman. Kedua aya imana iman ilmu, katilu aya imana iman iyan, kaopat imana iman hak, kelima imana iman hakikat. Nu kalima nyata imana iman hakikat. Al iman hakikat mah alpana ruksak. Naon artina billahi kalawan ku Gusti wasako jeung edan weureuh eta jalma weureuh. Naon artina weureuh eta jalma bihi hubbihi kalawan bakat cintana ka Gusti nepi ka weureuh. Paingan saur guru sebagian abdi gelo bahkan kageloan kalimat itu usaha ku Gusti Allah. Aya anu nyarios kitu abdi gelo jeung kageloan usaha ku Gusti aya urang naon urang mah poho jeung kapoho ku Gusti mana kitu nya ruksa rasa ruksa kalawan rasa dipentrok ku Gusti Allah salawasna kejeng edan cek sebagian katakan weureuh kalau cinta terhadap Gusti Allah. Tak itu disebutkan hakikat nahi iman. Gitu nya secara